Assalamualaikum Bauda. Sampah sedih dah cuma damang. Penagri kurang. Aceng flow. Yo Bauda, kita tinggalnya. Ia episode ayah di kandang landak anu anyar. Tinggal itu, ya kita dua nana bikangnya landaknya. Tapi aina atas ngebahas kandangnya, tapi ngebahas kandangnya. Kandang abis itu ayah dua lantaian ya. Ukuran setiap lantai teh itu ukuran. Tina hiji lantai teh ayah dua kandang. Berarti ke hiji lantai teh ayah 4 landak, nyata ayah 2 pasangan. Kan abi ayeuna nembe gaduh genep landak ini. Ya. Kalau ukurannya ayah ukuran panjang tina kandang dia nyata 1 meter. Berarti anu lamun hiji kandang berarti 50 cm. Alama cm. Modal. Modal deui budak. Panjangnya teh tina hiji lantai teh 100 cm. Berarti hiji kandang ke hiji pasang teh nyata panjangna 50 cm. Tuluy kanggo lebarna nyata 30 cm. Berarti lamun hiji ya memang 30 ya bi lebar sadayana. Lamun jangkungna teh bisa hilap bisa. Ya kok kurang-kurangnya 2 hours later. Oke, ukuran jangkung tina kandang itu nyata 30 cm. Paham? Berarti tina hiji lantai teh berarti ayah panjangna teh ayah 100 cm atau semeternya. Tuluy lebarna teh ayah 30 kilo atau 30 kan oge biasa tenan naon. Tuluy kanggo jangkungna teh 30 cm oge. Eta teh hiji lantainya, berarti lamun dua lantai berarti urang ieu jangkungna teh 60 cm leuwih. Dapat leuwih dan sababan atas aya pembatas otomatis bakal ditamihan jangkungna teh. Banyak dua lantai teh alasna. Paham nih? Dulu di sisi nanti pakai ram, yang bahasa orang ya. Tapi terang kayak bahasa anjing namanya. Pokoknya itu di sisi nanti kira-kira lalu tempatnya sati orang. Berarti ram nanti tina hiji kandang ke hiji pasang nanti berarti ayah lebar si ram teh 20 cm lebihnya. Jangkungna sesuaikan dengan jangkung kandangna. Kesana pantau itu iulak purwa iulak. Gue di alasan biasanya, abi mah biasanya pakai hukum badak dengan aina diubah sabab hukum badak KCF. Jadi abi pakai ya biasa di toko-toko hewan Sukaraya. Model ini udah. Anggo parap biasa lahnya biasa. Jadi nyerah ya. Udah tuh. Biasa abi make parap pusing, misalnya make parap bogok dari murah. Nah sebab itu tidak toko nate ayah 10.000, jadi maksudnya parap pusing. Dan mumpung memang parap pusing lebih enak ke silandak mah daripada parap bogok. Gitu. Namun anu bayi tasalkeun nya seputar landak atau seputar landaknya seputar timbul ieu mangga taroskeun. Insyaallah saya tak habis jawabnya. Ya, tunggu video lainnya. Ulah silap like, share, subscribe di video dan ulah silap follow Wiyabi Aceng Flow. Ya terserah badak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam resep satu.